Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wasta abdi Intan Alianti, kawit di SMA Baitul Hikmah, Garut. Bade maoskeun sajak anu judulna Kumeok Memeh Dipacok. Karya Raden Mahyar Angga. Kantun jujuluk nu arung, kariwawangi nu seungit, nyebar mencar sa Pasundan, nyambuang sa Nusantara, sepi nu jempling, angin ngadalingding. Nyaksian medalna putri Nyi Sunda, 4 Desember tahun 1884. Ragrak ka Mandalawangi, suratan takdir ilahi. Teka gambar kurumpaka, teka sanggi kudangding. Manggahing jasa-jasana, wastana Raden Dewi Sartika. Hirupna nyitma rohani, pituin Jabar numangprang di Cicalengka. Nyaahan, dedehan, hade kasasama. Dulung kanu butuh nalang kanu susah. Tawis bukti nu ngajadi pamimpin zaman kiwari. Nya jasana Juragan Dewi Ageng Raden Dewi Sartika. Ibuna para istri-istri Sunda. Mugi-mugi Kayang Agung, jasa-jasa Dewi Sartika teras nyebar, teras mencar. Nyaangan negara zaman, jadi obor para ibu. Enggondi ngatik para putri, sangkan jadi warga guna, nu ngajungjung, lemah, cai. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.